lamun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum baktatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh minaheun bae sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ya ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aingna bae geus temempan cak nya manaon kubat ka mana sia ku aing digempak deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mandak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pabere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.